barokana teh ngadukung mah turunan ti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti negara Sakarmume nya eta ka ma apana teh bapak mah teh putri raja nah bapak kasep digitukeun keprok mah tatangga juga tetangga gemrong keprok raya tetangga teh aya keun rabuh henteu tahu acara mulanya kitu ai sugan terek dari makeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deui aing ludeung teu dibaturan ku sia ge ini sia ini tuturkeun deui hayo dina jadi ka aing sia teh minangka bener-bener teuing kitu tak kitu kuring mah dek kitu dek kieu ge hayang barang aja nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang bulutuk batura kejebur sainga we apan geus ngawangun loloreun itu ngan kuring teh kereta apina meureun akad teh gelas eta sok maksa kenting mana sih teh ngabodor ulah ya muni keukeuh deug eta kitu sabenerna mah ai bieu naon ka sabrek we keur bapak SSS nu rek ditabungan ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu nya pada eta itu aku meureundan teu marekelan minta restu kadang eta bere duitnya ditarima we minta restu kadang eta barang bere atuh mah nya teu ditarima rezeki lain teh rezeki je niat kayaknya oh Pak Hiji sidik mah barang lol oge geus nyampak tadi nama jate naon taplak kitu ciliung ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teuing eta pikiran bang berangkeun saja jalan cing percaya we kana murah asih pangeran urang aya kahayang sakit asa kayang tangtu parang Allah mah bujang hinga menta sakitu urang apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun teu geuning apa tapi moal seun apa geuning kana kun payakun apa aing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustaz Tete Kang Aen we bedienakeun Ustaz Emput anu geus mulak genep geus kolot diajaran musikna kadang barang nuju raos impawacana di satengahing marga ieu patih utusan ti nagara Giriretna nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kanda Kamurkan wirih eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasina Dewi Wirginingsih penak tina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga alum mampat di satengahing gegagah tengahing gegagah
jelema tanya keunun keur paulung-ulung we itu. Nah, eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hai, sampurasun. Syah. Cing ganggerong teh kumaha mun pepeus. Nah, ganggerong aing. Di mana? Supaya kadengieun deh di kula warga di lembur. Yen aing teh cocorogokan di lembur batu teh keur maraman manehna. Syah. Di mana? Ya kaula ye. Naon? Itu aya penggawa gining gitu lho. Nya kade sing hati-hati ah. Berikan dulungan urang. Paling gitu. Sabar hati. Gusti terlupa. Puter. Sawi. Aduh ampun. Sadar dari mangkul kok. Puter ya. Hai.
jadi contoh culemur sorangan gewe aing ge Kira kowe teh nya atuh. beda anu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah Beres yeuh. Ulut pinter ngejatna euy. Iya. Hayangnya hoe. Bang langsung. Lalu bersih ka mana tah? Lepas berarti. Agak. Nanasiban nepi ka kieu. Luar biasa. Dari mana apruk-aprukan itu mawa misi itu di negara? Ai soal misi-misi ka negara mah kuring mah moal lepas sabab eta mah saban detik, saban menit, saban kicep, saban angseul bongan kuring hirup ngabdi ka negara jeung ka bangsa, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti, lahir kaulaning Gusti ti mimiti ku pucuk pamimpin handapna RT jeung RW eta turuteun kuring. Kaulaning negeri. Sabab kuring mah apa yang ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum.
taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama antara pamimpin jeung rakyatna di mana pamimpin geus ngalimet alim ulama geus gaya nu beunghar geus kararumat nu miskin geus ceceremet tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara tuli itu di pintu kehancuran ya tuliskeun lebih teh paingan teunungnya gitu nya da kuring mah sudah sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetep kaudalatan mah aya di tangan rakyat terus sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut kana sunah rasul jeung ka pangeran batin paling mah agung teh aya deui semaheun angin Allah ceuk pangeran nu iman ucap bahasa Arab nomor ya ayyuhalladzina amanu tuh jaman-jaman iman poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih kena kupur apa tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka jadi kuring mau milih anu saja dia di lemur sorangan putra daerah asli kuring mah sabab naon mau aya deui anu bakal bisa apa kana tapang meri dina leuwih lintang di merina tuh manukna kuduna sabab apa na seluk-beluk bahasana adat istiadat bahasana istiadatna geus apal artina teh diterima ku masyarakat nu kitu teh mata masih lo kuring mah harus iya woi hai Stiker sayang tumampara asal ingat di bongohan di alam ulah sarapna hingga ngerelak demut di bumi alam itu kalau pasanya ulah bilang nanti pas karena ulah tadi dari sini yuk ya kene kewira bodor teh bujur tapi itu bau BI ini itu keras aduh wayahna wala kaulah percaya kan maha kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ini bawa duanana kaulah teh ridu ridu jeung beur anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya ande kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amok ieu cenah meuredak kasep tapi ieu datang ka itu aduh perang kedut jeung demek aduh caludi can bau pelek deh jeung teu apal anu belah mana beungeut teh
Wah, dek di bawah we ku haula. Duduh teh nyai anu geulis anak buah. Ieu ngan omat teh ulah dinyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Bener dumeh sangaran. Uyuh. Leutik teh ulah di jelema teh. Woi, yo. Tuna lampah eta kacarios. Gawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca. Nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak kahanap. Ya pilih jadi nuyuh dola ya. Aduh, nuhun magang. Kumaha nasib pun lanceuk. Paman Arjuna, di mana atuh sareng kumaha nasib? Salamet kurinjang. Alhamdulillah nuhun. Kumaha nasib pun lanceuk. Keur mah Paman Arjuna awala teu aya. Sumuhun eta oge pulang. Gimana tuh, euy? Naon? Ya hate kabedua we kumanehna deui. Eta di umum. Gawala. Dokteran alhamdulillah. Ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeur. Teu silih suntrung. Henteu silih tuar, teu silih carekan, teu silih suntrung. Da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop. Tah abdi teh di komisi anu 50%. Biasa. Pun lanceuk di bawah asta jinga asa kuring milu. 20%. Oh, tuh lila sama bi terek make jalan luhur asta jinga terek di bawah ka awang-awang. Tuh berarti terek dibebeutkeun. Tapi nya dek dibebeutkeun di ditu. Moal teh dibebeutkeun dina bendungan. Masina cara juragan hoan mawa tumpak kapal teh ku kurilingan. Yang dewe kongko di lemah jantung dibawa ka luhur Mambungan. Wah, tong jama ku kulinciran dina punuk pribade. Jeung dewe ka dina tarang aya ku kulinciran. Teu meunang ada harladang mah ulah mentas laut. Jeung teu meunang ada harladang. Nya heuh anu ku kulinciran dina tarang mah ulah mentas laut. Nah, da dikerebek atuh. Lamun naik. Jadi kudu make kapal. Jeung eta sia Kang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi maneh milu. Abdi milu. Kahiji, kadua ngapek pun lanceuk bawa eleh keuna lah kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa.
Beki dieu aing beki percaya. Wah, Di lemur mah aing teh para ratu mika yungyun para benak mika serap ulah ngeso budak era dengan deudeu. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu apus pengaruh aing. Lain jelema samanea nganu arti ieu bener asalinya teh. keur nyaman. Keur nyamar aja. Bener. Ya, sah. Tega pati janji di mana aja eleh asta jiga rek dibawa ku kaula. Kitu. Kuring milu. Tuturkeun si handap. Oh, ini ngalan lagi bola neng kena. Kitu kuring. Jikan sok hayang nyawa tuh. Sah. Yakin dia kawanin aja. Nepi ka teu geumbeur gitu. Nah. Hirup teuneut paeh teu hoas kuring ngepek wae. Cing dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu kaputusan sidawala ieu ulah teu ngahormat teuing ge. Banyak kudu atunya ge adi. Ngan di dinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti murid kuring ke bawah dek dibake jalan kumaha oge. Bener ya. Punten ieu piwaeun. Awas ya. Ade pan. Wait, don't stop. Wait. Taruh di iklan tadi teh. Oh, ngan tadi kita jalan mana? Masih sakila, abus kena iga burung. Wait, wait, Hey, awas. wait. Beta nepi pake tu di kaya ini arah. Kayak di ledeng. Ya, baru kana. Wait. 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 Iya. Wait. Wait. Ya gitu jeblak deui lah. Hah? Nya gitu. Aja da pugu ngeunah nyerer kali di bawah kali ngenyang ka itu beresotkeun ku aing nepi ka kitu. Padahal aku tenaga manehna kene. Padahal aku tenaga manehna kene teh. Tah kitu deuleu timbangan deuleu eta lah. Make tanah kalawahan gitu. Wa anen teh. Jurus wa anen. Pada wa anen wa aya jurus kitu tah. Naon eta teh biasa? Kumaha dewe kitu. Asiri dina musik. Hebat ieu jelema. Nganu hati bener ieu astajiga, tapi meureun keur nyamur. Ya, Padahal ya buah dewa meureun teh. tapi karikat gitu dina usik lagi gitu. Rikat bisa dina musik di bawah kitu apa we jalan-jalan aing. Kumaha carana ieu? Hai. Dulu pula. Hingga. Anu geus jangki dek marengan di mana aya karapat bakal mantuan. Abdi. Datang.